Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rubiatun Dawiyah, 11 IP1, ingin ceritakan tentang warta. Pengertian warta nyaeta informasi atau nama laporan ngenaan kejadian peristiwa anu anyar jeung penting anu diharkan lewat media massa. Nyaeta aya seperti koran, radio, televisi, atau internet. Ciri kebahasaan nyaeta aya bahasa formal, make bahasa nu resmi jeung baku. Objektif nepikeun informasi tanpa aya sudut pandang pribadi atau opini wartawan. 3. Struktur jelas, ngandung bagian judul, narasi, serta bagian penutup. Tepat, padat, informasi disampaikan secara singkat, sareng jelas tanpa basa-basi. Kohesif, koheren, paragraf dina warta saling nyambung sareng runtut. Nah, ieu di handap aya ciri-ciri warta atau aya berita anu sae diantarana. 1. Aktual, artina ngandung informasi anu anyar sareng relevan. 2. Faktual, berdasarkan data anu akurat sareng bisa diverifikasi. 3. Seimbang, ngadiakeun sudut pandang anu beda tanpa kaelah. 11. Ditulis dina basa anu gampang kaharti. Lengkap, nyadiakeun informasi anu cekap pikeun pamaca ngartos kajadian. 6. Menarik, mampu menarik perhatian pemaca. Warta atawa berita biasana ngandung sabaraha unsur penting diantarana fakta. Informasi nyaeta ngeunaan kejadian atau peristiwa anu aya. Aktualitas, kejadian anu anyar atau relevan pikeun waktu bayeuna. 3. Aya signifikansi, pentingnya berita pikeun pamaca. 4. Proksimitas, kedekatan geografis atau emosional pemaca kana kajadian. 5. Human interest, unsur-unsur anu nyentuh perasaan atawa kahirupan sapopoe jalma. 6. Keburuan, aspek anyar atawa anu teu biasa ti hiji kajadian. Warta ngabogaan tujuan pikeun nginformasikeun publik ngeunaan hal-hal anu aya sakurilingna, nyaeta nginformasikeun ngagoyikeun informasi anyar sareng relevan ke publik. 2. Ngadidik, ngajarkeun sareng ngasihan pemahaman ngeunaan isu-isu anu penting. 3. Ngarangkul opini publik, ngajembatan sudut pandang serta opini anu beda-beda. 4. Ngawasa jelema, ngabantu masyarakat ngartos konteks anu langkung lega ti hiji kajadian. Ngabere pramuka, ngabere kesadaran ngeunaan kajadian di sakurilingna, serta ngabantu masyarakat ngartos kajadian anu aya relevansina kana kahir jeung jadi langkung ngawauh kana kajadian penting sarta ngarojong transparansi sareng akuntabilitas. Warta dibagi sabaraha jenis, nyaeta aya warta langsung straight news, warta pengalaman in-depth news. 3. Warta investigatif. 4. Warta opini editorial atau op-ed. 5. Warta fitur news. Contohna warta nyaeta judul kebakaran hutan di Gunung Ciremay meluas. Isi warta nyaeta kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Ciremay, Jawa Barat terus meluas ke 2 hari terakhir. Pemadam kebakaran dari PPDB, TNI, dan relevan tengah bersama memadam api menyebar cepat akibat angin kencang cuaca kering. Hingga saat ieu sekitar 100 hektaran lahan hutan terbakar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, tapi dugaan sementara menunjukkan bahwa api berasal dari aktivitas manusia. Warga di sekitar lokasi telah dievakuasi demi keselamatan.